Cek sebagian keterangan nyaeta urang teh kudu katungkul kumang pirang-pirang ibadah makhluk atau goer makhluk. Kejengkesian kumang pirang-pirang maca tasbih. Eta teh kitu cek sebagian keterangan mah dina sasi Ramadan teh kudu sering maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Abi bilang gitu. Ibu asal itu karena ayah ibu saya. Ibu ayah saya. Apa? Jika minum saya sahur deh. Ya Allah, mikir. Orang ada ketuan tehnya lungsennya lungsen, untuk ngarap lungsen tuh, untuk buat lungsen tuh, juga dia untuk sholat lungsen tuh, sesudah keterangan nyaeta orang teh geuning wajib urang contohna jasmani tetap kudu di paraban, rohani tetap kudu di paraban, kade. Sami eta priorina aya jasmani ge bere tuangeun leuteun sangkan kuat keur naon atuh eta teh kakuatan sababna eta katuangan cing ibu asopna doa nyuwunkeun ka Gusti Allah Gusti abdi nyuwunkeun rezeki buat bekal ibadah kitu osok tara ari istipasian osok dipake tara. Itu orangnya sekolah penuh ucapan diri kurang sorangan sepilah kan minta ke Gusti gitu artinya hampir sadayana itu Gusti dulu ini musuh itu buat bekal ibadah istipasian ke Gusti bohong kadang-kadang karena mengucapkan mengucap berbagai kalau itu kamu sertifikasian Tuhan lu sertifikasian kamu. Nah, orang teh kitu. Ayeuna urang teh geunahna contohna urang teh salat beribadah geunah kan. Ngan engke urang bakal cilaka. Itu cilaka lamun dimarkeun kana kawajiban tetep eta teh priyogi eta nuponan eta jasmani tetep urang kudu dipasihan, rohani oge kudu tetep dipasihan. Gitu. Sami eta teh. Mana lamun ibadah teh tercukup ku ilmu fikih, ibadah tercukup ku ilmu tauhid, tapi urang kudu barengan ku tasawuf. Naon keur ngatur hatina, hartina kudu diisian hatena, kunaon bieu ku tasbih. Kunaon deui urang katungkul teh ku zikir. Dina sasi Ramadan teh kunaon katungkul teh ku zikir ka Gusti Allah, eling ka Allah. Keluarga jero teh kunaon dipake zikir ka Gusti Allah. Mana lamun urang riungan seperti nyebutkan karena ahli mikir bau seperti eta jalma nyata sapertosna urang ngariung-riung nyata bangke mar. Tenaga teh urang teh kitu. Mana urang keur kumaha bae sakan urang teu kasupkeun kana riungan anu lain ahli mikir dina hatina sing mikir ka Gusti Allah. Gitu. Buka dua, buka tilu, kurang teh kudu maca naon istighfar, minta pangampura ka Gusti Allah beda urang masa, urang teh urang sakit, urang sakaraat teh atina, nyata lain ngumpul inget ka Gusti Allah, minta pangampura ka Allah lain ngumpul kitu, tapi urang bukti nama berdoa ka Gusti Allah. Tayana dina ayeuna dina sasi Ramadan kasebutan atuh urang teh agungkeun sasi Ramadan kudu pirang-pirang naon nyata kegiatan ibadah lain unggul anu wajib sunat dibilang itu